Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Para kiai, para asatidz, para qori, para mubaligh, nu sepuh, nu anom, mugia guru-guru urang sing sarehat panjang umur. Aparat pemerintah, segenap para panitia penyelenggara, hadirin hadirat muslimin muslimat urang ngadoa ku berkah ieu muludan mudah-mudahan urang dibere panjang umur jeung ibadah. Dibere jembar rezeki jeung ibadah. Dibere anak incu turunan daraek ibadah. Dibere hati orang cinta ke ahli ibadah. Mudah-mudahan akhir hayat orang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tukang son punten kang, efekna di op punten bisa. Efek op, volume naik, bass naik, treble naik. Sebab mun dirompok wayah naik ya. Hadirin hadirat alhamdulillah wengi ieu urang kumpul muludan dibeungkeut ku cinta ka Kangjeng Nabi. Apapun itu kalau didasari oleh cinta pasti akan berakhir dengan sebuah keindahan. Lamun dasarna cinta nu pait bakal terasa manis, anu panas bakal terasa adem, anu jauh bakal terasa dekat. Itulah apa yang dikatakan oleh anak muda, kalau cinta sudah melekat tai embe rasa. Oh berarti pernah ngadahar ya ibunya. Ya Allah. Lamun pamuda cinta kaparawan buahna paling nikah, hasilna anak. Tapi lamun hiji umat cinta ka nabina buahna syafaat, hasilna sorga. Mudah-mudahan kabeh urang nu muludan ieu asup ka sorga. Ya Rabbal, kumaha teu ka sorgana ieu awewe nu hadir kabeh awewe solehah. Ieu awewe nu hadir insyaallah kabeh awewe solehah. Kos nu heueuh amin namanya. Tapi lamun ibuna solehah, bapana soleh, tah. Eta nu kos kitu bersin ngaranana. Lamun ibuna soleha, bapana soleh, anakna balager, eta di dunia sampai akhirat bakal bareng deh di sorga. Amin atuh. Ya Rabbal. Nah oleh karenanya mencintai Nabi adalah kewajiban. Mencintai Rasul adalah sebuah kewajiban. Kita mencintai Nabi, mencintai wali, mencintai ulama, mencintai wali songo, mencintai habaib, mencintai ajengan, mencintai kiai, mencintai santri, mencintai setiap orang yang dalam dadanya ada la ilaha illallah. Dan tidak boleh kita salah mencintai. Tidak boleh salah mencintai saha. Barudak ulah cinta KFF.
Hei parawan, ulah cinta ka TikTok. Hei bapak-bapak, ulah cinta ka judi slot. Hei mang santri, ulah cinta ka micet. Ayeuna naon nu eueuh di HP. Prostitusi online, judi online, riba online, aya KB di HP. Kalau dulu wanita nakal pasang badan di pinggir jalan, tapi sekarang mereka cukup pasang foto di aplikasi micet. Tinggal milih aki-aki hayang nu mana. Dipencet nu ieu janjian di Palima. Begitu kapanggih orang tatangga. Maka lamun kuari lembur caang tapi hate poek. Jalema pinter tapi kebelinger. Hirup gampang tapi ruwed. Sabab cinta na salah lain ka Allah, lain ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya santrilah yang mereka istiqomah mencintai Allah. Hanya santrilah yang istiqomah mencintai Rasulullah. Maka hei para perawan, kalau engkau ingin mendapat cinta Allah dan Rasul, cintailah mamang santri. Hidup santri, hidup santri. Itulah suara-suara orang yang sering ditolak cinta, saudara-saudara. Yes ibu-ibu, ndek kumaha cinta ka Nabi lamun teu wau. Ndek kumaha cinta ka Rasul lamun teu wau. Keur leutik urang di ayun-ayun make sholawat eta keur diwauhkeun ka Nabi. Allahumma sholli Muhammad ya Rabb li alaihi wasallim. Jibril, Israfil, Izrail, Munkar, Raqib, Atid. Budak HS ngaran nabi ngaran malaikat direkam. Tuh, dibangun cinta nati mulai dini. Al ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah tempat pendidikan pertama bagi sang anak. Sebelum anak mendapatkan pendidikan dari yang lain, ti mana heula. Kuari dek kumaha anak nalar ngaran malaikat sebab dek HS na teh di YouTubean. Betul. Anak nanda KS, anak na cerik baik, lain di solawatan. Jangan nangis, jangan nangis. Nih, 5 bebek kecil berenang. 5 bebek berenang, 5 bebek kecil berenang, 5 bebek berenang, 5 bebek berenang. Kumaha eta lamun nu nyanyina jelema swing. Coba, nu direkam bebek berenang, nu direkam aplikasi permainan tayo, Mobile Legend, FF, maka wajar, geus gede tulak cangkeng ka kolotna, geus gede malotot ka indungna, pendidikannya tinggi tapi adabnya rendah, sabab cahayana nu ngancik di dirina cahaya internet. Di imah urang aya jelema Islam Quran mah teu boga, wifi mah dipasang. Betul. Quran mah teu boga tapi parabola dipasang. Ini hal-hal yang saat ini kita saksikan. Tungtungna Islam sorangan ngalelewe santri.
Islam sorangan ngarendahkeun Quran, urang Islam sorangan nu nganggap ngaji teu perlu, anakna gelarna ngaberes tapi rukun wudu teu nyaho, anakna gelarna ngaberes tapi batal wudu teu nyaho, gelarna SH sarjana hukum, SIP sarjana ilmu pemerintahan, SOS pembersih lantai. Balikeun deui ka zaman baheula, kula mendek ngobrol bela launan, balikeun deui ka zaman baheula, ka zaman. Ya Allah, di mana lembur poek hate caang. Kuari kunaon lembur caang hate. Kan indah zaman baheula mah nya, ulin teu make kuota. Naik ke tangkal jambu, jotan kalapa jambu mede, oyot datang di hua pantai embe. Paling gitu. Zaman baheula. Aya kapal lewat, kapal minta duit 1000. Can pernah dibere datang ka ieu eta. Senang. Aya wayah wancian, wanci ulin-ulin, wanci pulang-pulang, wanci ngaji. Kuari mah eueuh wanci HP bae. Ya. Kumpul ngobrol paling baheula mah bang kalima-lima. Bangkong di tengah sawah, wahai tukang baji gur, guru sakola desa saban poe ngajar jarum paranti ngaput putri nuga lelis lisung kadua halu luhur kapal udara ragag di Jakarta tahun 10.000 buah menang lauk menang nyobek beker menang muter terus kaci kampek wajah teuing lah tungtung nate eta lempa-lempi lempa-lempong ngadu pipi jeung nu ompong. Adem ulin tanpa kuota. Inget bae ngan aya nu ulah diinget-inget nu eta teh sempal sempil ai pil film rame ai me ulah eta mah ulah. Bahaya eta mah. Bahaya. Ya Allah. Ulina di lembur, awakna kotor, hatena mah bersih. Kuari anak parawan, anak bujang di kamar nguyak bersih awakna, hatena kotor. Sebab apapun bisa diakses. Awakna dibaros, tapi otakna ngalayang ke Amerika, ke Inggris, ke Perancis. Ya Allah, anak awak dibaros, tapi otakna ke Amerika. Boga batur orang Amerika. Bahkan hadirin rahimakumullah, aya nu tadina sok tahlil, aya nu tadina sok mulud, karena berteman di Facebook dengan Wahabi berubah 180 derajat, teu muludan teu tahlilan, matak inggis anak urang bisi jadi Wahabi. Ya Allah, ibu-ibu na jeung bapak-bapak na kudu waspada, anakna kena ngaji, anakna kena masantren. Leju urang kolot lah, nunggu sekarolot mah asal 40 tahun kali itu kolot. Haji Pudoli 40 kolot. Ibu 50, 60, 70 apalagi. Bapak-bapak nu 70 komo. Geus aki-aki mah ulah boga WA, neuk nga-WA saha. Aki-aki boga WA, muter be. Ka mana bah? Aing neuk nga-hotspot. Nini geus kolot wayah ngadangdanan hate lain ngadangdanan beungeut bae. Nyamanya heuy mah ngobrol bae cara mah geus tadi Ki Romli. Ieu mah ngobrol bae ngobrol. Dengkeun ya, Bu. Heuy. Geus kolot lain wayah ngadangdanan beungeut dangdanan hate. Pantes amat lamun nini caang wajahna athar atawa tapak ciwudu. Cakep amat nini lamun nyekel tasbih maca istighfar.
Cakep. Iman ini wajahna tutung hidung. Ditanya, "Mah, paneta banget tutung kitu?" Aing nempo alo, bangetna herang. Ditanya make skincare. Ai eta mah, aing make fresh care. Lain wayah ngadangdanan banget. Tuh kuburan geus calang abe nungguan mana mah inah. Mana si Kokom? Mana si Mae? Mana si Yeni? Ulah ngomong ora keneh. Kebaik sana aing manggeus kolot ibadahna. Yen, Kokom, Mae, Erna, Yanti. Dengekeun ya. Eueuh jaminan urang hirup bakal datang ka kolot. Datang ka subuh ge teu boga jaminan. Bener teu? Sanajan nini bengkung penyakit geus komplikasi can datang ajal mah moal maot. Aya nini muriang parah, kolesterol, diabetes, asam lambung, asam urat, asam kelek segala. Manehna ngomong bae hayang paeh. Hayang mah teu kuat. Hayang paeh. Hambokan eungap. Gudang garam jaya. Wah ini selebew ya kos kieu. Aing hayang paeh. Teu kuat. Aya anakna, "Ma, pamit mah neuk ka Serang." Heuh aing nitip paeh hiji mah. Ulah ngomong kitu bae mah istighfar. Aya 1 juta mah istighfar aing. Aing hayang paeh. Teu kuat. Hayang paeh. Tapi kunaon di masjid pengumuman, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah pulang ke rahmatullah Ananda Excel. Saya tanu paeh. Si Excel mah hincu aing. Malaikat salah nyabut. Can paeh, can datang ajal mah. Nu ngora ulah ngomong, ke bae aing geus bener, geus kolot karak bener, geus kolot karak ibadah. Ulah mumpung ora, mumpung sehat, mumpung jag-jag geura ibadah. Nu kolot komode mun ayeuna can ibadah deuk iraha deui. Ya bapak-bapak, aki-aki, geus kolot banyak, ulah nyemiran kumis bae. Kumis bede semiran, menang 3 poe ngajembrung deui huisna. Capek bah. Atuh kan urang datang ka ayeuna masih ngubaran awak bae, ngebersihan awak bae, aya hate mah teu dikontrol. Lamun awak muriang, berobat. Riet sirah, paramek. Sesek napas, askamek. Batuk-batuk, konimek. Meulina naik motor Nmax. Mek. Ya Allah, teu cager nginum paramek ka dokter. Teu cager keneh bae di lab. Laju awak paregel, neuremasil, mixagrip mun paranastiris. Eta obat awak. Tapi hate datang ka ayeuna kurang can diobatan. Padahal penyakit hate leuwih bahaya daripada penyakit awak. Ya hasud, ujub, riya, takabur, sum'ah, hikdu, bukhlu, godob, hubbul mal, hubbul jah, hubbur riyasa, termasuk penyakit hati kekinian, syuhroh, hayang viral, eta penyakit hati. Penyakit hayang viral, eta penyakit hati. Mana contohna? Urang contohan belah, mudah-mudahan aya manfaatan. Amin atuh. Nu bedas amina. Ya Rabbal. Rek naros bae ka dulur urang baros ya bo. Heuy. Aya ari tadarus ibadah ta lain. Ibadah, maca Quran ibadah ta lain. Ibadah. Tapi lamun aya penyakit hatean bisa capek gawe teu kapake. Ngan ngabusah bae tadarus nol eueuh nanaonan. Contoh dek tadarus ibu-ibu dangdat pipina make blow on
blas hon bibirna beu alabatan tas ngadahar kotok atah burum halisna diukir make pensil halis mun pensil 2B nu anakna dangdanan make tiung deuk tadarus beres dangdanan medok ditondon handphone di hareupeun meja live TikTok mulai aya permintaan bergabung dong ya boleh dikonfir kamu dari mana aku dari Kadu Cekek Kadu Cekek di mana ya cekek aja kamu sendiri Jan kamu dari mana aku dari Kadu Jurig kamu dari mana aku dari Koprah mulai tadarus a'udzubillahi minasyaitonirrajim aya nu ngalem Kak bagus banget bacaannya jawab makasih eta tadarus mending bener mah bari jeung salah ulah-ulah keur salah keur bener ge lamun syuhroh hayang viral hayang tenar hayang loba nu subrek itu adalah terkontaminasi oleh penyakit hati ngan capek doang maca Quran eueuh nanaho eta eueuh nana oke lanjut Mang lanjut Mang Neng lanjut lamun urang kabehan nyiar obat jeung awak ka apotik ka rumah sakit ka arah mah tapi lamun nyiar obat jeung hate mah ka pangajian apalagi kamu nih perawan-perawan neng kudu ngaji neng karena kamu tiap bulan kan datang tamu bulanan iya head paling setik sapoe sapeting galibna sa minggu paling lila 15 poe 15 peting lamun leuwih ti 15 poe 15 peting itu bukan darah head namanya darah istihadah istiqomah deui saya teh ngomong istiqomah istihadah ya Allah awas Bu maka maulid yang diwariskan oleh para aulia dan para ulama yang diteruskan oleh masyayikh guru-guru kita sampai malam ini adalah ajang untuk meningkatkan ketakwaan dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun tidak sekedar maulid bubar selesai, maulid bubar selesai, maulid bubar selesai. Selesai maulid, nucan salat, daek salat, nucan ngaji, daek ngaji, nu masantren tambah semangat, itu baru berhasil. Amin atuh. Ya Rabbal, ya Rabbal. Awas ibu-ibu, urang boga anak, tentu aya harapan. Lamun para guru-guru urang wafat, beliau meninggal, santrina Fatihah teu eureun-eureun. Dijarahan kuburana, tapi lamun urang teh termasuk Haji Fudolia, ustad lain, kiai lain, santri teu boga, jamaah teu boga. Ibadah tepuguh lamun maot lamun lain ngarap-ngarap ti anak ti saha nu ngajarahan kuburan urang betul almarhum almaghfurlah guru simkuring guru urang sararea Abah Uci di Cilongok timulai pupus dugi ka ayeuna can pernah sepi ti nu zarah bahkan laporan panitia parkir tiap bulan itu mobil bis di luar mobil pribadi mencapai 500 bis tiap bulan. Ya Allah, iya lamun orang pae sanu jarah mun lain anak. Laju anakna teu nyaho zarah. Laju anakna teu nyaho kana Fatihah. Sedih, capek amat ngurusan anak, capek amat maraban anak, eueuh sesuatu nu nyieun bahagia di alam kubur. Sedangkan urang kabehan bakal maot. Ibu bakal maut, bapak bakal maut, rakyat maut, pejabat maut. Haji Budoli, saya tadi ngomong payah dah. Maut. Sorangan be di kuburan salaki maturan tamoal Bu. Mun ibu maut salaki maturan tamoal. Lamun ibu maut salaki ceurik tamoal. Saya tuh ngomong moal. Ceriklah sabelah.
Sabelah deui nempo mana jamu dasi. Janda muda dada berisi. Ibu maot salaki cerik-cerik sabelah. Aya deui nu sabelah teh ngincer jampang surade. Apa itu jampang surade? Janda pirang susuna rada gede. Cerik nujuhna, cerik matang puluh. Kaditu nama huhahehe. Di kuburan mah sorangan numaturan amal anak teilu salaki teilu. Urang maot pak, pamajikan urang ngora keneh. Waduh diincer ku RT. RT balaga ngadata segala anu. Eta kasur nang meuli urang pak, empuk keneh. Kamar nang ngecet urang, lamari nang meuli urang. Ayeuna pamajikan kawin deui, eta kasur pake gugulingan ku salakina. Cak ibu-ibu dak aing mun pae eueuh nu maturan. Eueuh, nu maturan naon atuh? Amal. Budak aing lamun pae anak moal maturan, moal. Nu maturan naon? Amal. Muludan oge amal soleh, mudah-mudahan mun urang maot ieu amal jadi tutulung urang. Ya Rabbal geus Syekh Ja'far Al-Barjanji ngajaran supaya nyambung urang jeung Kangjeng Rasul lewat maca sholawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Anta syamsun Anta nurun Anta iksiro Anta misbahus. Sadayana Allah ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib alaika salawat. Anta syamsun, engkau laksana matahari. Nyamber bae Agnes Monica ya. Anta syamsun, wahai Nabi Muhammad, engkau laksana matahari. Dina pada wajahnya anganana. Siapapun butuh akan cahaya matahari. Lamun tatangkalan teka sorot ku mata poe layu. Jelema teka sorot ku mata poe loyo. Malehoy. Leles. Matahari itu selalu menyinari, pada waktunya terbit, dia akan terbit. Dok di dele tante selalu menyinari. Begitulah hadirin rahimakumullah, lamun jelema kacaangan ku cahaya mata poe, awakna seger, tatangkalan bararagus, pepelakan jararadi. Lamun jelema kasorot ku cahaya Kangjeng Nabi, ngaji daek, salat daek, maca sholawat daek, muludan daek, alhamdulillah. Bu, ibu kan tika mari masaknya punya. Nyieun kue, masya Allah sampai kesang-kesangan nyieun kue. Maka wajar ya lamun kue mulut rada asin seetik. Kesang. Lamun temenang cahaya ti Kangjeng moal daek nyeun panjang, moal daek pawai, moal daek sampai jam sakieu diuk, teu pulang, aing macan beres doa moal pulang. Bisa sok kitu teh lantaran aya cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Untung urang mah pejabat lain, pengusaha lain menang cahaya Kangjeng Rasul. Coba Bu, pamajikan bupati atau bupati datang ka jam sakieu diuk kuateun teu moal. Moal. Maka alhamdulillah. Ibu-ibu boga salaki lain pejabat, lain orang dewan, lain anggota dewan. Alah Haji Budoli, salaki bibi mah tukang ojek. Syukur ka Allah. Ulah ngadenge fitnahan batur. Salaki dia mah mau an bikang batur bae atuh ngojek sih.
kudu setia ka salaki sanajan ngojek. Ngan sanajan setia ge mun salaki dek ngojek ulah sok hayang ilu. Moal menang muatan. Ayo. Nu dibere ku Gusti Allah taufik hidayah nu kasorat ku cahaya Kangjeng Rasul. Budak leutik jauh ti kolot daek mondok. Nu menang cahaya ti Kangjeng Rasul hadir rahimakumullah. Bapana, ibuna rela ngalepas anak. Anu teu meunang cahaya teu saeutik ibu-ibu ceurik yang jadikan anakna mondok. Eta bapana jeung emana kuat cara rindul matana yang jerikan anak. Mana ngomong kieu nitipnya. Insyaallah. Dede, iya mah. Yang baik ya. Iya. Geus atuh mah ulah nangis bae deh nenek izin kajeun. Batur mah teu nyahoan perasaan mamah. Menang 2 poe ditoong deui kumaha anak kula atuh nyahonya. Daharna kumaha atuh dicongcong dahar mah teh. Anakna sampai izinin, mama ulah nangis bae atuh dedena izin ka batur-batur dede kajeun. Dede mah kajeun teu nyahoan batur dede mah. Geus ari kitu mah kieu bae cak anakna teh. Geus atulah dede pulang mamah mondok di dieu. Lamun menang cahaya budak daek mondok kolot nage dibere jembar hate mondokeun anak alhamdulillah. Lamun aya cahaya Kangjeng Rasul pan datang ka jam sakieu kuat ieu Bu pertahankeun ulah balik mun can doa minangka sampurna awak aya suku aya leungeun aya sirah bari berfungsi eta nu hadir muludan ti awal sampai tutup doa. Halo. Kamu enggak tunduh? Iya. Kalau aku mah dari tadi huai aja ini. Masya Allah. Bu. Ngan Rasul rek wafat wasiat. Naon wasiatna? As-sholah. Ay aqimus sholah. Ulah ninggalkeun sholat. Anak. Minantu. Bejakeun ta salat ulah ngengelek kotok bae. Aya kan minantu nu ngadu kotok bae? Isuk-isuk mamawa kotok diburak puang. Eta kotok langsung huluna brrr. Cak kotok teh bau bacot dia. Bejakeun minantu keuna salat, nyiar calon minantu ge nu daekeun. Ya, nu boga parawan. Lamun aya bujang datang ka imah ibu tanya. Di mana Jang? Abdi di Sarongge. Sarongge. Kos lembur India bae Sarongge. Aya naon Jang ka dieu? Deuk ulin ka anak ibu kasih neneng. Neneng mana ya? Ibu boga 2 ya. Nu hiji ngaranna Helna, nu hiji ngaranna Tetna. Ieu ka neneng Helna apa ka neneng Tetna ya? Ibu bukan neneng helna bawa neneng tet aya neneng helna putih neneng tetna rada hideung saeutik. Abdi mah rek neneng helna tah ari rek neneng helna neneng tetna diampihan deui ya. Jang bener-bener ka anak ibu insyaallah. Osok salat insyaallah. Pernah masantren sakedap ge ngalaman. Geus ari pada suka daek salat geura lamar geura tikah. Ibu teh sulit nyiar minantu asal darek ibadah ditikahkeun urusan rezeki Allah nu nanggung. Ieu ibu-ibu nu hebat model kos kieu ya. Tapi biasa. Lamun aya nu ulin nu ditanya gawe di mana? Lamun can boga gawe malah mining babarayaan bae lur. Ari can boga gawe malah ulah hayang nikah lur. Minggir wir. Ari can boga gawe malah geus ceng baheula ge tetehna yeuh bintang kampung kembang desa dikawin ku lalaki nganggur tadi nama kulitna sawo mateng ayeuna sawo buruk. Lalaki ulah dikitu-kitu. Cak eta lalaki jawabna, "Maaf Bu, datang ka dieu lain kabawa ku cai leuncang. Moal ngauduk mun teu boga kalapa.
Moal datang ka dieu mun can siap sagala-galana. Oh berarti mana geus boga kapagawean? Aya, di mana? Di dinas peternakan. Horeng alasiru make gantar teh. Ya Allah. Ai abah di dinas perhubungan. Bagian transportasi darat, horeng ojek pasar baros. Satungtung nu disiarna dunya moal panggih jeung bahagia. Tapi lamun akhirat dunia pasti kasorang. Logikana kieu, ibu-ibu, bu, lamun dekas Serang palima kalewat tante, kalewat. Tapi lamun ka palima doang Serang datang moal. Lamun tujuan akhirat dunia mah pasti kalewat. Ya eker ieu. Lamun tujuan dunia doang akhirat tidak didapat. Maka tepat sekali kalau Anda punya anak perawan kawinkeun ka santri-santri nu aya. Masya Allah. Bagi mamang santri tidak perlu merasa kecil karena dunia ini milik Allah dan tak selebar daun kelor. Ketika seseorang mengacuhkan WA-mu, checklist 1 terus atau diblokir mungkin. Ingat, dunia ini luas dan perempuan itu bukan Sarwiti saja. Apabila Anda, hei pemuda, mang santri, rencang-rencang simkuring ingin menaklukkan hati wanita, tidak perlu dengan puasa dan wiridan, cukup 2 kunci saja. Pertama kunci Pajero, dan kunci Fortuner. Masya Allah, bu, sholat, laju ngaji, kadang-kadang kan kieu. Di lembur di urang di baros ya kota santri kadang-kadang aya di sebagian wilayah ngan nu jauh doang ngararaji aya urang lembur nama teu ngaji ulah sampai gitu ya kudu nyaho kana rukun wudu punten dia mang santri sadayana lain dek dagang obat di apotik lain dek dagang obat di rumah sakit lain mere resep di hareupeun dokter pan ieu dokter malulu ya ini di samping-samping saya adalah calon dokter muda terutama dokter hati mereka. Iya bo, dek ngalaudu make cai. Caina cai mutlak, ulah mustakmal, ulah mutanajis. Oke. Awa cai sholat tetap, laju kumajing, tayamum. Aya cai ngan teu meunang kena cai ku dokter, tayamum. Awa cai, tapi aya mah aya kudu meuli, hargana lain belian. Mun meuli cai teu kabeli beas, terancam jiwa, tayamum. Aya cai di lembur sabeula, tapi neuk ka lembur sabeula aya maung, aya macan, aya harimau, terancam jiwa, tayamum. Aya mah aya cai ngan urang boga kebo ngelel, boga embe ngelel, hayawan muhtarom, kahausan, lamun cai pake ngalaudu eta kebo pae, eta embe pae, bikeun ka kebo ka embe urang mah tayamum bae. Tayamum. Anggota nangan 2, hiji beungeut, 2 leungeun dan dalam tayamum tidak ada kakemu. Nanti kamu pingsan mabok tayamum. Ai. Duh ka mana bae? Wah, di luhur pesawat. Aya waktu sholat tiba, diumumkeun ku pramugari. Mohon perhatian. Eta pramugari. Waktu sholat telah tiba. Allahu Akbar. Sararopan pramugari kuari mah androkna panjang, ngan beulahna digigir sampai ka tunggir. Sial tak pramugarinya. Ya Allah. Tapi sebagai santri, mang santri jangan merasa canggung berpakaian santri. Haji Fudoli pan bo cak batur be anu kula mah datang ka peuting ieu santri, kula mah santri. Make samping be. Naik pesawat make samping, bidadari senyum be. Bidadari kapal pramugari. Ngomong aya nu nanya salah, "Pak, mau kemana?" "Ka mana ge kumacak aing?" Nanya sagala. Aya nu seuri sagala? Habis disunat kali ya. Sembarangan dijajal ge boleh. Dikira ieu make samping kampungan, tidak. Baju pramugari jeung samping santri mahalan samping santri. Masya Allah.
dek kamamana naik pesawat datang waktu sholat dek wudu eueuh cai dek tayamum eueuh lebu pakidul tahurain orang yang sepi dari dua alat bersuci dek tayamum eueuh lebu dek ngalawudu eueuh cai tetap sholat lihurmatil wakti lihurmatil eueuh alasan teu sholat. Oke. Tapi provokator ulung iblis ngalarang ngajaga supaya orang ulah sholat. Provokator ulung iblis setan laknatullah lamun orang muludan kieu cak setan teh gara pulang geus peuting. Cak setan teh isuk gawe. Cak setan teh biasa ieu muludan mah. Lamun dek ngaji cak setan ngaji tiba ulah kitu bae. Lamun dek mondok cak setan teh mondok-mondok teuin kiai geus loba, ustad geus loba, engkena ribut perebut besek beureum. Setan. Waya subuh di mana-mana aya nu ngahudang-hudang subuh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ya Rasulullah Tangerang, Jakarta gitu. Tapi orang Banten pertahankan nu Banten. Ya hayu. Eta bae urang maka urang baros mah eta bae. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Geus eta bae urang mah eta. Dihudang-hudang kudu ngahudangkeun subuh, tapi setan horeng manehna keur berkeliaran, ngipasan, ngusapan, begitu mendengar azan, iman mengajak hudang, cak iman bangun, 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 bangun. Selamat pagi cegu. Tapi iblis jeung setan begitu mendengar as-salatu khairum minan naum, cak iblis dia tidurlah. Tidurlah. Hah? Sudah tidur? 2-3 kuda berlari. Ayo tidur sampai pagi hari. Eta setan jarjit ngaranna nu kos kitu tah. Perangan. Mun tadi perangan moal ibadah, sebab ibadah selalu berseberangan dengan hawa nafsu. Perangan, mun tadi perangan, moal mondok, sebab mondok itu ibadah, selalu mukhalafah jeung hawa nafsu. Perangan, lamun tadi perangan, moal bager ka pamajikan, moal bager ka salaki. Ibu-ibu ibadah yang terbesar adalah melayani salak. Oke. Sipatanana kudu sipatan cengkeh, mun nu salaki kenceng nu ibu bekeh. Awas bu, ulah dikira ibadah teh ibu maca Quran terus bae salaki dicuekeun menang ganjaran. Tidak. Besti nasi pari. Lamun ibu keur maca Quran salaki ngagrokeun tutup heula Quran, tutup, penuhi panggilan suami, jangan sampai ada panggilan tak terjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Neng, mohon kadieu sakedap. Shadaqallahul azim. Tutup. Sampeurkeun. Naon tuh. Tadi nyauran naon? Tuh. Eta keur seserian horeng keur ibadah. Halo. Halo. Eta keur ibadah bu. Lamun ibu neruskeun maca Quran keur maksiat eta. Ulah asa keur ibadah. Ya Allah, asa ibadah maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Neng, naon?
Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Neng, tuh kadang yang meureun keur tadarus. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Kakak yang ngopi, lempang bae jaga bleg cokor. Wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Cai panasna di mana, Neng? Nahur. Di ganjar tamual. Menang ganjaran tamual. Moal eta keur maksiat, eta keur doraka, eta teh keur doraka ka Gusti. Isuk poe naon isuk? Ibu misalnya puasa ya Senin, atuh izin dulu kepada si ayah. Aya nu manggil ayah biasanya istrina disebutna bunda. Ini bunda, laju boga kakak, kanda, ya. Ayah, bunda, boga adi, dinda, boga kakak, kanda, boga teteh, tendanya. Ya, iya bun. Besok bunda mau puasa ya. Atau kenapa bilang? Kata kiai juga denger. Kalau bunda mah mau ngelakonin amal sunnah, kudu izin sama ayah. Tuh dengan senang hati. Bener ya ayah ya? Iya. Ibu sahur gedeng ya nek puasa atuh isuk-isuk poe Senin cuaca berubah total saudara-saudara. Hujan teu eureun. Panggung rubuh sagala panggungnya. Hujan teureun, cuaca makin dingin, cuaca tambah dingin. Neng, bun, iya ya. Tiris amat bunnya, iya ya. Yuk kajero. Kajero. Patengahan ge tiris ke kamar yuk. Kamar. Kuncian bun, kuncian. Anak kamar anak sarakola. Aduh. Ayah pegel ya suku bitis pencetan. Kaluhur bun, kaluhur. Terus kaluhur bun, ya kaluhur. Katengah. Katengah benang di tengah ta. Puasana eureunnan mun diteruseun haram. Mun diteruseun haram. Ieu kiih kajen kumaha eta. Awe mah kitu kiihna sakamar tiluan. Kumaha cenah Haji Budoli? Lamun puasa qodhoaneun Ramadan. Ieu boga qodhoaneun awewe ya Ramadan. Qodhoaneun 3 poe. Begitu nek ngodoan nek dibayar ya. Cak salakina ulah waka. Deuleuh heula ya. Lamun waktu ngodoan masih luas, cak salaki ulah waka turut ulah waka. Tapi lamun cenah waktu ngodoana eueuh deui tanggal 27 Sya'ban, ibu boga qodoanan 3 poe berarti eueuh deui waktu. Eta mah salakina doraka lamun nahan-nahan. Kan aya aturan, oleh karenanya tidak boleh kita dalam terkungkung dina dunia hitam, kebodohan, tengaji, asa ibadah, horeng maksiat, asa ibadah, horeng doraka, maka istri, suami, anak, incu, minantu, sarolat, ngaraji, insya Allah kabehan salamet dunia akhirat. Ya Rabbal, ceng, duduk ceng. Isa ya gemoy. Diuk ceng ya, diuk. Pahri. Pahri dia di siaran tadi. Atuh orang mah ibu mudah-mudahan bubungahan keur muludan sampai subuh ge mudah-mudahan jadi jalan pikeun syafaat. Amin atuh. Moal pulang moal. Awasnya. Bu. Hei. Dak salat kudu wudu. Rukun wudu aya genep. 1 niat, 2 ngumbah beungeut, 3 ngumbah leungeun, saduana datang kana sikut, 4 ngusap sirah saeutik, 5 ngumbah suku, saduana datang ka mumuncangan, genep tartib nu heula-heulakeun panderi. 1 niat dasarna innamal a'malu bin niat.
angin pasti sahna sakabe amal kudu make niat. Di mana masang niat ketika wudu? Cai datang ka beungeut di hate niat. Ngumbah beungeut ya, terus ngumbah leungeun saduana datang kana sikut. Leuwihan saeutik sunah tahjil. Kumaha lamun aya jelema leungeunna buntung, sesana we kumbah sampai ka sikut. Kumaha mun buntungna pas sikut, atuh congos sikutna we dikumbah. Ima buntungna di luhureun sikut, apa yang mau dikumbah? Tapi tetap bae sunnah, sanajan buntungna di luhureun sikut, sunnah dikumbah supaya ulah sampai anggota badan anu mangrupakeun anggota wudu sepi tina diwuduan. Walaupun statusna sunnah, kumbah bae syukur ke Allah. Di dieu lengkap kabeh saduana leungeun aya alhamdulillah. Coba jarah ka Banten. Jarah ka Cikundul, jarah ka Cirebon, punten sok aya jalma teu aya dua leungeunna, teu aya dua sukuna, tapi mereka selalu senyum. Aya jelema anu dibere ku Allah lengkap anggota badan, dua leungeunna aya, dua sukuna aya, tapi teu bisa menyelesaikan problem. Akhirnya bunuh diri dijadikan solusi, salah besar. Aya jelema naik ka tangkal Ambon dek bunuh diri. Begitu nek ngaragakeun maneh, dihandap aya nu buntung leungeunna dua keur kieu bae. Iya, anjay, kieu bae kieu. Kieu bae ta leungeunna kieu bae ta. Cak eta jelema nu bunuh diri, astagfirullahalazim, aing dek naon bunuh diri sakit sampurnana batur madeuleun nu buntung ge syukur ka pangeran, joget bae senang bae meureun, joget bae kieu. Horeng teh nu buntung lain joget, tonggongna ateul gagaro hese. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, kuku aya, ramo lengkap, kulit bagus. Komo awewe mah make hembody lotion, edah, citra waning, nipea careham, duk mandi get tutorial, angel bari ngisi ngasta sagala. Tai diuntungan awewe mah. Eta kulit sampurna, disikat gigi meh bersih, rambut disampuan. Kurang naon deui pamere Allah teh ka urang. Kuat teh salat keneh bae. Nya, ceng sarolat ceng nya, ulah ngadu manuk bae. Pahri. Ulah ngadu manuk bae Pahri. Ya Allah, kurang naon deui, dimulai beunta datang ka peureum napas eureun-eureun. Dua mata bisa ngaidrok mendeteksi sabaraha warna tuh. Dulu di panggung tuh Mang, ya Allah Mang. Aya nu make sorban. Wih, aya tulisan tabligh akbar dalam rangka di hadapna aya foto, di tengah Syekh Raji Pandi, di gigir Ustadz Durmuji, di belah dia Ustadz Fikri, belah dia Kiai Romli, belah itu asawau eta tah. Masya Allah. Iya hamba Allah eta teh. Buah tangan manusia yang mampu melakukan budaya dan bisa menyesuaikan cara dengan berbagai macam pemikiran yang cerdas, cermat. Nangareka manusia tenda melengkung, panggung tadi rubuh dihadekeun deui. Aya lampu digigir tihang-tihang tenda, di luhurna aya taman, aya kursi, kula diuk sorangan be kos panganten sunat hadir rahimakumullah. Nyileuk ka kanan maturan, nyileuk ka kiri maturan, tapi bagiku sendiri itu bukan masalah kawan. Karena Allah selalu menyertai kita. Kurang naon deui? Teu salat keneh bae pikir. Teu salat keneh bae geura pake polo. Teu salat keneh bae Allah mere jalan lamun hayang deket lewat salat. Kan urang teu percaya diri, Mang. Allah Maha Qadim, urang bangsa Wadid.
hayang deket jeung Allah begitu banyak hijab nu ngahalangan urang ka Gusti Allah. Bohong teh, bukhlu teh, hikdut teh, khianat teh, dosa teh, maksiat teh ngahalangan urang ka Gusti Allah. Ibaratna kieu ya. Halo. Assalamualaikum. Aya awewe geulis mah. Masya Allah. Nempo awewe geulis mah ulah-ulah Haji Fudoli nu ngora keneh aki-aki geus bongkok peletok lempeng deui. Eta awewe geulisna Allahu Akbar maha kawasa Gusti Allah. Kulit kelir koneng cangkang. Huntu bodas tipung. Bibir berem-berem bool kotok. Mata coklat kopi susu. Beungeutna ngadaun seureuh. Halisna ngajelar pae. Gadona endog sapotong. Beheungna panjang doang soang. Lempangna eplok cendol. Lamun bujur ka kanan cangkeng ka kiri. Lamun cangkeng ka kanan bujur ka kiri. Lamun cangkeng ka kanan bujur ka kanan nyengsol ta budak awakna. Urang sebagai lalaki hanya menatap dari kejauhan. Hayang deket asana teu percaya diri. Begitu urang ngaca, euy irung aing kos kutil bae. Huntu bodas tipung kripsi. Acak-acakan. Aing teu percaya diri. Ngan cak eta budak awe kieu, saha bae nu hayang deket jeung ngobrol beserta saya jadwalnya jam 3 sore. Lalaki anu cerdas otakna moal nyia-nyiakeun waktu nu geus dijanjikeun. Pahri diuk pahri. Laganeng jeung nyau laganeng kasep. Eta lalaki nu cerdas jam 2 keneh geus mandi, gogosok make kenteng. Geus beres manehna rapi dangdanan dek kaluar teh ih can make minyak rambut ya. Eueuh minyak rambut sesa sampo dipake. Gerimis ngebusah huluna teh jalan. Ya. Diuk di tempat nu ditentukeun jeung waktu nu dijadwalkeun bener tak awe petak be muka panto dibukakeun panto karena sesuai dengan jadwal. Kieu ya. Urang loba dosa. Hayang deket ka Gusti Allah. Cak Allah, wasjud waqtarib. Sujudlah, mendekatlah. Dikala sujud, kita sedang mendekat. Orang yang sujud, dia orang yang dekat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang waktunya sudah ditentukan. Seakan-akan Allah ngomong, hei hamba-hambaku, kalau kau ingin dekat denganku, wasjud, sujudlah, waqtarib, mendekatlah. Waktunya ta zuhur, waktuna ta asar, waktuna ta maghrib, waktuna ta isya, waktuna ta subuh. Jalema nu cerdas moal ngalalaworakeun waktu nu geus ditantukeun ku Gusti. Lamun nyawah bae ka pasar bae teu salat eta teu cerdas alias jelema boloon. Sakali deui bolo. Nyaho kana boloon. Nginum es ditiup. Tangkap botak ge moal eueuh ngebulna teh mah. Cak manehna mengebul teh panas padahal saking tiisna. Cak manehna mah hasil masar, hasil nyawa, hasil tani bisa nyenangkeun hate. Padahal nu nyenangkeun hate, nu nyenangkeun jiwa hasil ibadah ka Gusti. Mudah-mudahan rengse muludan urang dibere daek ibadah. Mudah-mudahan mang santrina, bisantrina, urang sebagai santri, urang teh termasuk ngomong Haji Budoli ibu. Kami sebagai santri didaroakeun ku ibu kabehan sing dibere ilmu manfaat, dibere ilmu barokah, dibere ilmu nu bisa ngadugikeun ka Gusti Allah. Ibu-ibuna urang sidagel, urang mana bae nu kumpul di dieu, mudah-mudahan urang ku Allah dijembarkeun rezeki jeung ibadah. Anak-anak urang narurut balager, anak-anak urang daraek ibadah. Yang mudah-mudahan muludan urang dijadikan tiket untuk menggapai syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haji Fudoli ngan sakitu nya mudah-mudahan aya manfaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya aliyyu ya kabir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir, ya farijal hammi wa ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, dafi'al bala ya rahman, dafi'al bala ya rahim. Da'wahum fi Allahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.